apal teu nya. sakabeh lagu teh asalna ti Arab. Iya di dia bapak. Lah waduh bapak malah. Ih, mana mah teu percaya. Sok lagu naon rek janjikeun heula ku bapak. Berarti lagu Cina, Indonesia, Sunda, teh Arab gitu. Anjing ceng Bener. percaya pisan ka bapak. Ya meureun lagu pelangi-pelangi gitu Arab meureun Pak. Ya, contohna kieu. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Heeh. Iya bahasa Arab nama. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau. Oh kita. Oh kita. Begitu. Ini bisa gitu sih Pak. Nya heeh. Sok naon deui sia. Ya, aya deui coba Pak. Ya lagu ieu nya. Tokecang, bala gendir, tos blong. Nah, eta ge ti Arab. Atuh kitu. Jika kieu, tokecang, shalalalalala. Oh, bisa ya bapak teh lain. Geus sia-sia nya. Duh, heueuh. Dasar budak disesar nanti tonggong. Aca coba ta. Geus ngagorengan teh keur mangolotan deui. Tah, dedeleh. Aduh, tas buka teh masih kurang seubeuh euy. Jajan ah. Mang, oge keur dagang. Lain keur ngising, ari maneh kadeuleuh kumaha nyaho di warung, nya keur dagang. Ya biasa boy mang ngegas boy juga motor. Lain aya gorengan eueuh. Aya, tinggal gorengan aci hungkul, erek teu. Geus kajen lah, 3.000-an. Meuli aing mah moal nganjuk. Eueuh, ngan aya 5 gorengan ge. Nah, erek mah. Nya 3.000-an teh duitna, lain gorenganna. Lain gorengan tempe aya teh sekalian lah. Aya, aduh nama, tapi tinggal ngagorengan. Ah, geus teh. Can ari maneh, mata ta jengkol duluan teh. Ngaca coba ta. Geus ngagorengan teh, keur mangolotan deui. Tah, dedeleh. Tah, dedeleh tah. Goblok teh. Ceng, kadiekeun obat bapak. Naon Pak? Ih, obat naon? Kan bapak teh sehat. Sama nolong daya baik. Lain atuh obat bulu dada. Ngarah bapak juga India, dadana buluan. Eta si bapak gagayaan teuing. Ieu teh obat di meja. Aduh. Geus tong loba omong, buru oleskeun ka dada bapak, be bapak gagah. Nah, iya ya, di jailan ku orang mah. Beres acan ceng. Geus ya lah. Longan pada amang heula. Heeh, Jong. Aku anak jajah metan. Heeh. Ini asa tarunduh kieu ngagoler Ih, naon ieu? Ceng, Aceng, ka dieu lah Ceng. Naon Pak? Burak balah. Ka dieu maneh. Tadi dikumahakeun obatna, ieu sirah bapak asa galondrong kieu buk bapak. Oh, nya Pak. Tadi obat namurak nasirah. Dasar budak tadi tara bener. Anak laknat sia, anak laknat. Asik, urang mah sawah geus kabeuli, mobil geus kabeuli, nanaon geus kabeuli, ari maneh iraha. Sombong pisan jadi jelema teh karak kitu bae ge. Aing ge tas barang beuli, aing nyaho mah.
Tapi heran, duit kurang teh teu beak-beak euy. Maksudnya teu beak-beak kumaha maneh? Ya heueuh moal beak-beak duit mah. Paning maneh teh jelema. Maksudna naon? Nya ayeuna mun beak, berarti mana rindu. Goblok siapa? Ieu biwir abdi jadi persisi kamu tadi guru kutuk sok muhidi pamaji. Pengen ngopi tuh dinya ah. Ayo, Mana kernaon? ngagetkeun bae maneh. Urang keur ngeunah-ngeunah ngarasaan jadi jelema beunghar. Geus jamet sia. Aduh, hebat euy. Ayeuna mah lilan teka panggih teh bisa santai kitu geus beunghar tana. Nya heuh atuh keur ngarasakeun jadi jelema beunghar. Orang minjem duit lah. Aning jelema beunghar. Loba duit meureun jelema beunghar mah. Gampang, kayak cicing heula sakedeungnya. Hei, cicing bae. Lagian lah, urang minjem duit. Ye, mana emang ngaganggu bae. Pubi teh keur ngalamun ngitung duit. Sugan teh bener. Ieu mah nungguan teh. Ieu mah nungguan anu jelema nu gelo. Udah. Ieu biwir abdi jadi persisi kamu tadi guru kutuk sok muhidi pamajikan ngajak hati. Ieu hidung abdi bengik tambah jeung bau kelek